Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan kaludeng. Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Sakeutike teu nyangka bakal papisah, bulan nyamer munggel tangkal pangharpa, wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Bahdoran tembong dina waktu harita ngariuk kaget. Semuhun abah mung anu hiji deui mah rada ageng kumawe teh benten teh bedo eta ge kesauran pun bapak bah. Bener Ki Jarot. Leres Pak. Tadi maksad teh bade hiji sewa ngabdi teh sareng pun anak. Teu bisa Ki Jarot nya. Kok bae tah anu sagede bedog namanya. Tapi anu leutikna mah keur kaulah, eta mah anu bedogna keur saha we? Nah keur Ki Jarot atawa keur Toharja? Teu kudu parabutnya. Era ku batur. Moalnya berenang anak jeung bapak parabut. Kitu tah euy. Pugu we Pak Jarot ngarasa eungapna teu beda anu ditindihan ku gunung. Toharja atunya kitu keneh. Teu sangka bahdoran teh bet kitu kahayangna. Nu antukna bapa jeung anak teh ngan ukur batik silih reret. Bari masing-masing dina waktu harita hatena ngarasa madenghel ka bina-bina. Ku kitu teh mah kaharti lamun Pak Jarot jeung Toharja pamuluna jadi ngadadak ku mumu. Nganjangna di bahdoran teh jadi teu ngarasa betah. Cacakan lamun harita beurang keneh geus tangtu manehna teh baralik deui. Ngan nyaeta dina waktu harita geus kaburu burit. Kapaksa duanana marondok di dinya. Atuh dina waktu keur bongohna ti bahdoran keletis bae duanana dina waktu harita badami. Teu sirikna haharewosan lantaran bisi kadengieun ku bahdoran. Anu harita bahdoran geus ngajeng jehe di pangkengna. Sedengkeun maranehanana duaan harita teh keur ngadarapang sisi bilik
nupa enteng-enteng jeung lawang pangkengna Bahdoran. Memang didinya ngalamparna teh lantaran taya deui pangkeng. Tepugu geuningan toh, guru maneh teh bet kitu. Pajarot dina waktu hari tangah harewos, bari panon sakilat ngararet ka pangkengna Bahdoran. Semun apa? Bet asana teh duh, bet nambihan bingung ieu teh. Toharja mairan Lain kumaha atunya? Duka atuh bah, teu sangka Pak Guru teh duh, bet kieu geuningan. Nanya-nanya bakal pikieun mah bah. Ngarah naon make jeung babartos kanu jadi guru. Eta deui maneh mah tuh dah. Entoh, hayo deh nu hiji deui make jeung dibejakeun. Nya eta bah, ari tos lepat teh sok aya-aya deui we. Ah, dasar Pak Guru mah culometan bah. Lain toh. Jadi kumaha tuh ye, urang teh pilakueun nya. Nah teruskeun pamaksudan teh atawa tong. Ih, teraskeun we bah, tong ka pameng. Nya, ngan urang bakal ngegel curug toh. Kapan masih kene anu hiji deui abah? Tadina maksud abah teh ngarah hiji sewang jeung toh. Ah, bah, matak naon ke mah? Upami siturang atos ngajolor, urang paheula-heula we bah. Jeung guru maneh toh. Semun. Tenan naon lah kada Prabu sareng nu jadi guru oge. Na wani kitu ento maneh. Urang cobi-cobi we atuh bah. Nasieun katulan toh kudu jadi guru. Ih, ulah abdi atuh nu ngarebutna bah. Namun kedah abah ku anjeun. Tah upami engke derna antawis abah ribut sareng Pak Guru, munasabah. Upami abdi ngabantuan kanu janten bapak. Janten dengan nu hartos abdi teh nya ngunghak campelak kanu janten guru. Namun kapaksa abdi ngayakeun tindakan teh dasarna ngabela kanu janten bapak kitu tabah. Bener nya. Mending keneh kitu we nya. Bari ge keur naon boga guru bet mentingkeun diri sorangan. Batur mah sagala teh apan keur murid. Ari ieu pemilik kanu jadi murid oge. Hayo karoo hayang miboga. Guru teu uyah anu kitu man toh. Semuhun abah. Toharja nyarita kituna teh bari jeungblak nangkarak heg peupeureuman dumeh kadenge palupu di pangkengna Bahdoran teh ngareket. Atuh Pajarot heg deui nyusup sirahna kana anggel nyeta-nyeta nu geus sare. Atuh caritakeun isukna. Poe keneh naker Toharja jeung Pajarot tembong dina waktu hari geus harudang. Bahdoran nya kitu keneh malah manehna mah keur ceneluk hareupeun hawu keur naheur cai jeung mubuy sampeu. Atuh sanggeus nanyaneut pok bae Toharja pamitan ngebrehkeun dek balik poe eta keneh. Bari pok baik kumanehna dina waktu harita dicaritakeun ka Bahdoran, nah harek bareng inditna atawa moal. Engke we nya, abah mah deuk nyusul, isuk atawa bagetonya. Ah, sakumaha salsena bae ketang, tangtu abah bakal nyampeurkeun ka Cibitung. Maneh ulah ka mana-mana we nya. Bahdoran teu daekeun indit milu bareng harita. Atuh geus kitu mah bral bae Pajarot jeung Toharja ari nit deui ti Cinyiruan. Sajajalan dua nana terus tingkar cewis badami nu akhirna masing-masing hatena geus buleud. Yen Bahdoran teh moal dibere kasempetan satekah polah dek dicegah sok sanajan bari kudu riributan. Kukitu naturangga teh geus bisa disawang pasti bakal riweuhna teh lantaran baris adu hareupan jeung lawan anu tingkat pangabisana teu beunang disebutkeun handap-handap. Encan pabadaga anu jejeroanana mah dina waktu harita teh tetep masih keneh nyungkelit. Sanajan bener ari dihareupeun aki abiasa mah manehna teh siga nu geus taya kapanasaranana deui. Pabadaga katurangga tetep manehna teh ngandung hate tina perkara bedog Gusi Kuning. Memang manehna geus teu naon-naon deui lantaran geus bukti ngan saukur bedog kuningan. Tapi ayeuna pindah
mika hayang pakarang bedogo si kuning bener teu perlu digugat deui teh lantaran jelas manehna taya hakna nyisi kudi. Tapi ari hayang mah manehna teh bisa bae kalawan manehna boga harepan dina hiji waktu eta pakarang bedogo si kuning teh bisa kapimilik tur karbut ku manehna. Atuh saja bana tidinya pabadaga teh keke ngunek-ngunek tina perkara Inten Sari bakuna mah tina mikirkeun kacidanya ahnak kanu jadi anak samba teu sirikna kaedanan ku Inten Sari nepikeun ka ayeuna oge terus bae ngereuwih ka manehanana. Ongko ti heula tea pabadaga geus janji yen dek ngakalan Inten Sari supaya bisa kapemilik ku manehanana. Hal ieu teh pikeun turangga mah lain ngarupakeun garapan enteng-enteng jabak gerak suminar anu terus ngunek-ngunek hayang bisa males kanyeri. Ditambah deui pangakhirna Abah Janawi anu wabesena geus kanyahoan sakitu tangguhna. Harita oge mangpret ninggalkeun pakalangan teh lain kulantaran katitih pangarti kaungkulan pangawaruhna ku turangga ngan samata-mata Bah Janawi teh lantaran ngarasa seber kumireungeuh pakarang wesi kuning. Ieu sababna pangna Bah Janawi dina waktu harita ngacir malah antukna manehna teh jorojoy hayang bisa ngapimilik bedogo si kuning lantaran lamun seug kalaksanakeun geus bisa dipastikeun manehna bakal jadi hiji jawara anu malang melintang moal aya anu nyaruaan. Beuki nyongsrong karepna teh lamun seug dipikirkeun tingkat pangabisana turangga nu dianggap ku manehna aya di sahanapeunana beda deui jeung si kuning baheula. Harita mah manehna teh taya maksud hayang miboga pakarangna lantaran karasa wabasena sakitu tangguhna. Tapi kapan turangga mah kumanehna oge kungsi diragrageun cacakan lamun harita taya anu nulungan geus tangtu turangga teh bakal binasa. Atuh pakarang wesi kuningna geus pasti bakal jadi milik manehna ngan ngarasa wegahna teh bisi jalma anu kungsi nulungan turangga teh ngurunyung deui ulu biung makalangan. Hal ieu teh pasti bakal ngarupakeun hiji rintangan anu lain leutik-leutik geus kanyahoan wabasena sakitu hebatna manehna nepikeun ka bisa ngabalangkeun lawan bari sanajan kaget manehna teu pisan nyangka eta teh si kuning anu asli nu dina nembrakna sapopoe mah geus taya anu bireuk deui nyaeta Aki Abiasa anu ngadegeun paguron Goha. Ku kitu teh mah ulah boro-boro anu sejen kapan murid-muridna oge nyaeta Pajatira jeung Pabadaga taya nu nyaho yen Aki Abiasa teh si kuning malah teu nyahoeun-nyahoeun acan aya anu ngaran si kuning anu gawena teh ngabasmi jalma-jalma jahat lantaran salila ieu oge Aki Abiasa teh tetep rerencepan nyebar ngaran si kuning teh ngan di kalangan jalma-jalma jahat nu memang salilana langsung sok adu harepan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ayeuna sanggeusna Bah Janawi aya deui di imahna ngarasa wirangna mah geus lain deui caturkeunana bakuna mah ku murid-muridna anu jadi anak saperti Kidaspan jeung ku Pajalil mangka-mangka manehna teh sakitu dielu-eluna sarta diandalkeun bakal bisa ngaragrageun turangga kari-kari kalakah jicir ngacir ninggalkeun pakalangan mangka-mangka bari jeung disaksian ku pangeussi lembur lodaya. Tapi teu matak jadi soal pok bae dina waktu harita Bah Janawi nerangkeun sabalakana yen manehna teh lain ngarasa seber ku wawasen turangga tapi samata-mata manehna teh ngarasa gimis miris ku kaampuhan pakarang wesi kuning lantaran ku manehna kungsi karandapan mangsa keur ngora ulah boro-boro antel kana kulit kakaraku anggangna oge geus karasa heabna
nimbulkeun pilempehan anu hese naker di ungkulanana. Tapi kamanehanana mah teu naon Abah? Pak Jenggot nanyakeun, bari hate ngarasa kaget ka bina-bina. Horeng wesi kuning teh mangrupakeun pakarang anu kacida ampuhna. Nya moal kanu nyekelna mah Janggot. Memang kitu perbawana. Kaharti kituna teh Jenggot, lantaran wesi kuning mah dijieunna teh henteu sagawayah di tempat dipanai-panai besi anu biasa. Tapi dijieunna oge khususnya ku jalma-jalma anu geus luhur elmuna. Cinekna mah dijieunna teh bari jeung dibarengan ku jampe pamake sarta kakuatan ilmu batin sarsilahna anu kungsi kadenge ku Abah mah nya. Bener henteu mah walahu lantaran Abah henteu nyaksian langsung. Kitu oge cenah nya cek aki maneh Jenggot. Bah Janawi bari ngareret ka sakurdu aya di dinya. Oh, janten kitu Abah. Dupi ayeuna kumaha teh ya Bah? Kange ngarengsekeunana sareng siturangan teh Bah. Geun bae, kumaha Abah we eta mah nya. Dek diakalan ku jalan anu demit pikeun ngadodoho wesi kuningna. Dupi nu aya patulapat talida sareng pun karma, kumaha Bah? Pak Janggot dina waktu harita bari ngareret ka Pak Karma. Maksud deh males kan nyeri kasih hadun. Perkara eta mah lain urusan Abah. Lantaran pangna Abah ayeuna ilu biung lain eta soalna. Tapi Abah mah nya ngan sakadar hayang males kan nyeri ka sewesi kuning. Kebeneran turunanna sewesi kuning teh si Turangga. Jadi Abah teh jadalin ngahaja-haja Abah dek ngamusuh ka Ki Hadun. Namun kapan Abah? Si Turangga teh sobat dalit dari Hadun. Memang benar. Tapi Abah mah moal lembat kabalik kanu sejem. Atuh perkara Ki Karma aya karep narek bales ka nyeri ka Ki Hadun atawa ka si Yuda. Eta mah sapinuhna aya dina tanggung jawab manehanana. Ngan saayeuna mah nya geus we lanan urang tunda heula lantaran bisi ngagimbreng-gimbreng ka si Turangga. Bah Janawi dariana keur nyaritana teh. Kitu geuning tah kahayang Abah teh Ki Karma. Kumaha tu ayeuna nya? Ari cara kuring mah teu langkung kumaha pangarsa Pak Jenggot we. Margi kuring mah waktu sabalaka mah teu untupan kuring mah. Namung ari kanyeri mah teu euy ieu teh ye. Dumawi minang saraya ka Kidaspan sareng Kang Jalil oge. Nya ayeuna mah da Abahna oge pan. Aya maksudna seperti tadi dicaritakeun. Saheulaanan mah nya urang tuna we heula. Tapi lamun engke si Turangga geus bisa kaperuhkeun keur nying hareupan si Hadun mah nya jeung si Yuda. Geus tangtulah bakal leuwih gampang. Semohon kitu sae atuh. Kuring masih jangiringan we. Datu ayeuna mah nya urang buburan we heula. Atuh engke lamun seuk aya naon-naon Kang To'o bakal dibejaan. Nya benernya. Ongkoh deui kami teh ieu teh rek liar heula nya. Pikeun manggihan sakur babaturan kami baheula. Lantaran yang hareupan si Turangga teh kawasna kudu rarageman. Lantaran musuhna sewesi kuning teh lain saurang dua urang. Kukituna pikeun yang hareupan si Turangga perlu babaturan kami ti dewejaannya. Bah Janawi mairan bari ngareretan ka sakur nu aya di dinya. Teu beda manehna dina waktu harita anu keur ngajug-jugan eusi hate jalma-jalma anu keur ngariung. Kukituna riungan teh tembong dina waktu harita bubar baralik ka saimah-imahna. Kidaspan inditna teh bareng jeung Pak Karma katut Pak Jalil bisi hatena ngarasa tugenah lantaran rek males ka nyeri ka Pak Hadun kapaksa kudu ditunda heula. Atuh sajabana teh eta maranehna teh bari jeung aya kabutuhna deui sakalian teu boga duit keur meuli bako. Kapan maranehna teh sok ngurihit ka Ki Karma. Heuleut 2 poe ti harita Bah Janawi geus kenciling ninggalkeun imahna nu maksudna nyaeta dek manggihan sakur urut babaturanana baheula. Sanajan ayeuna geus tara kadenge deui makalangan di dunya luar, tapi
Lamun seg didatangan mah tangtu bakal daraikeun ngabantu kamanehanana. Ngan anu rada dihariwangkeun teh sok sieun babaturanana pada mikahayang kana pakarang Wesi Kuning. Kukituna teh geus tangtu bakal nambahan riweuh. Tapi teu nanaon, cek pikirna kumaha engke we, teu kudu dipikiran ti ayeuna keneh. Sawaktu ejeng Mbah Janawi pabadaga oge dina waktu harita kakara kaluar ti panyumputanana. Maksudna manehna dek manggihan Pajarot pikeun ngabadamikeun pamaksudanana. Teu nanaon manehna teu kalaksanakeun miboga Wesi Kuning, asal samba bae anu jadi anakna bisa kalaksanakeun ka Inten Sari. Ieu sababna nu matak manehna aya maksud pikeun manggihan Pajatira. Pabadaga dek menta bantuan pikeun yang hareupan turangga. Minangka namah buruhna teh kopae pusaka bedog Wesi Kuning. Manehna teh moal karooh deui. Kabeneranana teh harita bahdoran keur indit ti lemburna. Nu maksudna manehna teh dek nepungan Toharja ka lembur Cibitung. Ari datang kanu dijugjugna lain deui hanjelukna lantaran Toharja ejeng Pajarot dina waktu harita teh henteu kasampa. Memang harita teh Pajarot ejeng Toharja keur arindit ka Danau Aul. Ngarasa kesel ngadago-dago bahdoran anu taya ngurunyung bae nyelang heula ka Danau Aul pikeun manggihan pabadaga. Tapi nya kitu keneh pabadagana oge teu kasampa lantaran keur aya di Cilanggeng. Geus karuhan anu disampeurna eueuh, bahdoran terus bae indit deui. Maksudna dek langsung bae ka goha lantaran geus nyaho ieu tempatna. Sugan we kebeneran bisa amprok ejeng nu ngaran turangga. Leuwih untung cek pamikirna lantaran moal ngarasa kagok ku Pajatira. Taya pikiran dek mengkol heula ka Danau Aul lantaran taya nu ngabejaan. Barang kira-kira geus rada jauh di kampung Gogolodogan, ana rongheap teh pasangrok ejeng pabadaga. Nu memang harita teh manehna rek kalemburna. Puguh we pikeun bahdoran mah jol-jol ngarasa curiga we lantaran manehna cukup nganyahoankeun yen pabadaga dulur sapaguruanana Pajatira. Sedengkeun ari Pajatira teh kapanan cenah guruna turangga anu dina waktu ayeuna ku manehna keur diteangan. Srog pasarando bahdoran murleng pabadaga nya kitu keneh manehna mah teu nyahoeun yen bahdoran teh guruna Toharja. Tapi ngaran-ngaran anu boga adat pangadatan anu embung katitih ku batur mireungeuh anu murleng teh jol ngarasa teu ngeunah. Kukituna kalawan dihaja pabadaga lempangna nyeredeg kagigireun bahdoran nu maksudna deuk ngadupak. Geus kitu we diributan teh estuning disiar-siar naker. Kawas nu palu si lain lempang teh. Bahdoran dina waktu harita rikat nyingcat kagigir bari ngaelkeun dampal sukuna kana babajeg. Puguh teu disangka-sangka yen bahdoran teh bakal kitu pamolahna. Atuh tetempo deui jol-jol galeong bae badan pabadaga ngarampeol anu saterusna ngegebut ragrag nyangkorah dina taneuh garing. Ulah, sugan sia nu burung mah teu bubungkus ya jol ngarengkas kaing. Pabadaga nyarita kituna teh bari rikatnya gurinjal amarahna jol-jol ngabubulak boga rasa dicoogado. Nah atuh si laing lempang teh siga nu miring euy. Tersangka bijilan ti pegoron goha teh nya bet leuleus meuyeuh alhabatan keuyeub apu. Bahdoran nyaritana teh bari ejeng ngahehe pok-pokanana jelas lain deui mata krungsepna kana ceuli. Hedan sia montong mama paguran goha sia dan ha. Babadaga anu ngarasa dihina basa pedah manehna disebut keuyeub apu
geus teu anta parah deui sabrut bae manehna dina waktu harita narajang. Suara Karawang 103,2 FM. Bereupna matak paut sarta sorana oge mani ngahiung teu beda ti Bang Bara. Cibau. Bahdoran dina waktu harita sakilat puncat ka gigir bari nyamperkeun dampal sukuna. Pabadaga pikat ngarempon ngebarengan tenggelan cilanggengna rek ngahancak mumuncangan. Tapi Bahdoran sagilat manehna ngagilek mali bareng jeung eta tuur Bahdoran anu belah kenca nyaho-nyaho geus nyuruntul rek ngabeset kana dada. Tapi Pabadaga rikat naker dina waktu harita manehna ngarobah tenggelanana ditujukeun kana tuur orokaya Bahdoran tembong dina waktu harita geus sadia ngagerakeun dua leungeunna ninggang satakerna kana sirah. Wah, si ayana. Tacan naon-naon Pabadaga tembong dina waktu harita jol-jol ngagerung bari badana kontan ngarempeyek. Amarahna Pabadaga geus teu kudu dicaturkeun deui kumaha tambah-tambah ngagugudugna kakara sageprakan geus kebenangan hulu sok padahal lawanna teh DDP badana rubah ka gigir sedangkeun ari manehna pangawakan jangkung badag sembada. Jadi jelas ari ku tangtungan mah manehna teh memang menang. Harita waktu Pabadaga badana ngarempeyek ngan teu we terus ngagebru lantaran manehna kaburu magehan kuda-kudana hujalan narik suku katuhuna ka tukang. Tapi sajongjongan mah manehna oge tetep we ngajeten ukur sirahna anu guda-gide kawasna keur miceun kalieur dumeh sirahna masih keneh karasa nyanyautan. Kerdikir euy. Bahdoran yang serikeun tapi manehna henteu terus narajang kawasna mere kesempetan heula kanu jadi lawana. Goblok sia jadi teh ke mana karep di ponaran ku aing sia. Dan nyatu andika makalah kagudag-gudag sirah kawasan nu kerdikir. Bahdoran petalakuna teh dina waktu harita mapanas naker. Juring budak sia. Pabadaga nyarekan deui bari sebrut dina waktu harita narajang ngegempurkeun tenggelanana. Bahdoran dina waktu harita ngagentak luncat ka gigi geus kitu gila manehna mali bari pok deui nyarita ngaheureuyan. Baciku, bucia, bakekok. Asus ya, dipariaskeun sabahna ku aing. Pabadaga amarahna beuki nguntab-nguntab sebrut bae manehna narajang deui ngagunakeun gerakan sangadulang badana ngabelesat sahibas dada bari dua leungeunna tembong dina waktu harita geus ranggah dek ngagempurkeun tenggelan cilanggeng. Aduh, garang temenan geningan Kibadaga. Bahdoran dina waktu harita rada oge ngaranju barang mireuneuh panarajang lawan anu saperti kitu anu bener-bener matak ngalumpuhkeun ku kituna geus teu kudu mikir deui dua kali ngagentak manehna luncat ka belah kenca tapi peureup katuhuna dina waktu harita ngarodon jeung dampal suku. Pabadaga sakilat nyebrut ka gigir nu ngajadikeun Bahdoran lain deui ngaranjugna ngan lantaran manehna teh DDP dina ngagerakeun badana pikeun nyingkahan panarajang lawan teh saeutik oge teu pinanggi jeung kasulitan. Brek manehna depok coreba dampal sukuna dek nyamber kana kekemplong ngan bae dina waktu harita Pabadaga geus ngabalitungkeun bener-bener sakilat naker gerakan leungeun katuhuna ngaheat ka tukang. Dampal suku Bahdoran geus teu bisa disalametkeun deui dihancak ku tenggelan kepeng. Piuk. Bahdoran ngagero karasa dampal sukuna asa coplok
Jili Pabadaga nincak deui taneuh red kanu jadi lawana masih keneh depo. Pabadaga ngaregog teu gana-gana wani deui narajang. Bener dampal suku katuhuna moal waka buru-buru digunakeun, tapi dampal suku anu sabelah deui geus tangtu ngarupakeun bahaya anu lain enteng-enteng. Hayo sia, kana hudang deui kuduk. Hudang sia, setan hudang. Pabadaga ngajorowo bari kuda-kudana ngajurung gunung. Manehna geus sadia di mana lawanna dina waktu harita ngagurinjal sarta samemehna nyelegedeg deui dek dihanca ku gempuran gerakan sangadulang. Hal ieu teh ku Bahdoran geus kasurti. Manehna kalakah ongkoh-ongkoh we dina waktu harita teh andiprek dina taneuh bari ngarasakeun dampal suku katuhuna masih keneh nyanyautan. Cek pamikirna keun bae itung-itung reureuh heula. Mangkelanan Badaga teu kudu rusuhan Nade ka manah tu Andika teh Badaga. Bahdoran dina waktu harita kalah kah ngahehe merong ka Pabadaga bari kekereceman kawas anu seram. Si botak kalah kah ngecebrek sia. Hudang sia, bisi babatok dijejak sia koing. Pabadaga dina waktu harita tembong mingkin nafsu boga rasa diheureyan. Nah lain langsung dipepegeun kana sirah Badaga. Si lain mah kalakah nyarekan bae. Ye, si lain can nyahonya ka dewe. Pan dewek teh ye, si Doran dedengkot kahot ti Cingiruan sia. Kadenge. Kumaha? Dedengan teh si Doran? Doran pacul si lain teh ha. Pabadaga dina waktu harita nya kakak kasempetan hade pikeun Bahdoran. Sabot Pabadaga keur nya kakak manehna ngagentak ngagurinjal sarta langsung dina waktu harita manehna ngajol ka hareup nubrukeun sirahna ka Pabadaga. Ngan bae Pabadaga dina waktu harita cukup awas. Manehna ngagentak dina waktu harita jingkrak bari ngahembatkeun tengeulanana rek ngahanca punuk. Tapi gerakan perep Bahdoran tetela dina waktu harita leuwih kesit kalawan geusnya jekuk manten ngahanca ke kempong. Setan sia. Pabadaga dina waktu harita ngabangkieun sabot kitu Bahdoran ngagentak ngagilek bari nyebrutkeun deui pereupna dek ngahanca kana dada. Orokaya Pabadaga masih keneh bisa ngageserkeun badana ka gigir ngawangun kuda-kuda ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Ayo lawan. Yes. Pigelang Bahdoran dina waktu harita dihancak ku tenggelan kepeng. Bareng jeung eta pereup kenca Pabadaga geus ngahiuk rek ngagejrot kana palipisan. Puguh we tumerapna ka Bahdoran dina waktu harita ngaranjug oge. Tapi sanajan kitu manehna henteu gugup harita oge ngagentak manehna ngangsrotkeun suku kencana ka hareup. Bari langsung dina waktu harita ditunjalkeun ngawangun besetan kalawan anu diancam teh hulu angen. Sedengkeun leungeunna anu dikepeng tadi geus dihiatkeun dek ngagamplang kana iga burung anu teu merapna ka Pabadaga. Kapaksa manehna kudu ngacaul ka tukang bari narik deui gempuranana. Buka suara karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang runtut raut jauh tina pacing kadang nanjak mudun ngalalana pait titir babarengan silih anter ku kateuneng silih payungan kaludeng. Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita
Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketika tenyangka bakal papisah, bulan kemer munggul tangkal pangharapan, musik kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.